mah kudu sararas jeung wawadala mitina ieu tah geus beres wawadala sim kuring sejana tepkeun sim tetep perkeun ayatna tuyuk bangunan kana ya kieu ya abah wadah kemis abah teh kemis teh kudu nyengareupna ulon ngidul nah ya gitu nah beres eta tangan harungan ulun teang tanahna nah eta tes tanah teh sanggupeun ya Allah dipake imah deh mereka itu mereka ngomah itu sim kuring tadi teh cepat mereka di kageulihan kakulihan ya kaganengan pancat tengah eta tanah teh wah lalu kadina kurang kana ukuran kudu gang sang dorong namun ukuran 100 hiji 102 ulah aya di 100 kilo kan siapa paus kilo meropat kade di mana aya kai anu dibalik nya aya congo buyut dipake ke handap aya buku dipake ka luhur ya tuluy dina sambungan papuhu-puhu pacong-pacong markali mah kade aya kai buntal mayit dah hapunten ai buntal mayit tuh ai nyelenceng la ilaha bulah tak ayan bulah di tengah-tengah si kulit di jero aya kabulan eta ku daging bro si kulitna teh di jero nah buntal mayit bro perkayuan ya Allah dipiringku lu para ya waratu sing langkung majeng sing langkung dipikarsep ku baraya ya Allah sing ditang tayungan ku Allah subhanahu wa taala sing ditang tayungan ku kargun-kargun sadayana seni budaya oh sing kuring budaya nya nama tanakala teh masyarakat teh kana imah komo kana hitung-hitungan asup a'udzubillahi minasyaitonir ieu barurang kali anu nyaksen dina ieu mudah-mudahan sing arageung milikna sing panjang yuswana para kripina tebihkeun balai-balaina mana geus ngadeg kade bisi aya paneuseukan awi itu saya aya belas puguna geus eueuh alhamdulillah kadieu geus eueuh eta malongo kosong sok buru-buru pek Allahumma inna ala wal nomor kali mah kagenap ayeuna di mana eta imah geus nangtung kade amping di ditu dipeke tu bocor kudu buru-buru ditutup pasora namun nah lamun imah geus beres geus naon dengan aya pantau heula buru-buru dipantauan eta masih kene eta kene budak eta aya pantau mah bisa barang dah pantau mau kemudian cari pantauan moblos lapor itu perkayuan wah hijinya tetepakan ade kajeung eta
imah panggung Yang cakatuh. tetep eta tatapakan urang mah indung urang kudu make eta syarat kajeun teuing 100 perak anu katilihan ku tihang lamun eta mah pendasi gitu lamun gedong tetep kudu aya eta euy malik ayeuna malik malik kana numbal kitu tah bangsa sasamaraan kajeun saeutik kumpul nya kajeun teuing puguhneun aya loba mah sok ditetepkeun dikurebkeun tah si sasamaraan supaya jeung kudu make duit kajeun saeutik tah duit kajeun 1000 atawa 100 perak sabab urang nyeun imah teh duit babari bayang duit da urang syaratna ku duit pokona pake dikurebkeunana da urang teh eta teh ngureb teh geus sidik boga imah ngureb teh terus naon laki rabi teh geus sidik teh boga imah mah lamun can boga imah laki rabi anya celang woi dina timu balik kada tiwu ayeuna kalebur keun soal menyanding sesenggitan kita eta mah pugu tiwu gede manfaatna ya aya ka di euy kana emas di luhur teh nya sudah depan urang geus di belakang saha anu lewa kana emas jelema hiji jelema anu lewa kana emas itu terus benera ai benera mah eta mah lambang benera mah urang lamun teu make benera eta urang teh jiga kumaha meureun ku urang asing teh buat ingin kekesen buat ingin sebuah perjuangan ya eta lambang gede manfaatna merah putih cincin ini urang wani rakyat Indonesia teh bener wani ina ka merah putih raja putih udah kelola tuh ampun karugung urang ini ieu dina bangunan ieu katapakan panggung ieu panggung ketika katapakan lamun gedog katingcak pendasi katingker ku pageran kageuluhan, kageungan, kagandengan, kakoer-kakoker hampura ieu da sabab ieu diimahan ngan menta karahmatan kasalukan sing panjang umur sing panjang parek kunci tebihkeun balai-balai anu musibah
babak mati mimiti nyeun imah teh di tahun 25. Jadi mimiti nama abah mah kana sesatoan kana muni. Ai pun bapak mah wah di budak teh oge. Geus kana kayu man abah mah nu digarap mah ti tahun 25. Balik ke handap karena numba tadi teh numba teh supaya misi aya non karukun nu gaib dasanteun aya di imah teh urang kahampangan boh micen boh naon pan kageuleuhan kakeumehan bisi aya lain bisi mungkin aya ngan kudu rapi ulah ngaganggu kan boga imah ulah ngaganggu ka balarea bisa we tetep nah gitu. Karena malikan jawer kotok ay jawer kotok supaya orang sehat bok budak bok urang pan ku sehat mah urang teh awak teh dagingan jadi darah montok enak malikan boros cuma ngalah ay boros cuma ngalah teh saha jalma anu resep na boros ayeuna boros awi panna boros cuma ngalah nepi ka dirujak bong borosan mah jelema di leuweung oge anu lapar ngadahar bong borosan jadi kulit jadi daging pengaman ka diheula Uli hanyuang mah urang teh usaha deuk ka Bandung deuk ka Kalimantan ka mana hayang gerak kadahar ku anak pamajikan boh ku urang boh ku dulur boh ku kolot tah itu hanyuang hayang gerak katuang lamun kabar usaha kan hayang gerak kadahar urang teh ku anak ku itu ku dulur pamajikan jeung ciciren ongkos ya jeung ciciren gitu terus besi nah besi mah eta mah penjaga keselamatan urang moal aya hiji jin lamun ngaraos besi teh pang teasna da sieun jin setan siluman ge ku bebesian sieun cari ieu mah aya besian mundur tingkatna ieu bangunan besi dina bangsa sesamaran teh didinya teh kuya pada aya jelema lamun henteu make kuya jelema teu
uyah cenah gini. Kurang gula. Sama kopi dihidupkan jeung bangsa pada bangsa pada naon-naon aya Parawantennya. nya parawanten dihukumkeun kana keur badan urang ngajaga urang supaya jaga urang rahmat salamet babari arah itu babari arah serang pangan itu loba tantanganana tukang kayu mah Sarawansa. tukang kayu ayeuna mah da mah misalkeun ayeuna nu mah Ya Allah. Ya sing aya guna sareng sakieu Rizkina sakedik cing mahu. Seueur cing sanggup bawa bangke. Dah didinya. Ya Allah. Orang kesan. Aututi. Astagfirullah. Syuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu mah deui. Kemah sak kedap kita ruang. Tukang kayu, tukang tembok, melayani, sing sehat rohani, sehat jasmani, ulah aja lancar. Ulah kayak di kalangan harungan, ya Allah, lancar kan usaha baru. Ngawi korban tuh. Biasa kecil. Beda. Barokah.
Panjang deh. Wah, panjangan kayak ya dari maghrib. Mau naik kenang, kenang wae. Kari obareun. Obareun. Thanks,